warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Tut tetep semangat dina diajar moda daring. Siswa-siswi sadayana, ayeuna urang diajar materi ngeunaan guguritan. Tah dina diajar materi guguritan mah hidup kedah terang heula naon anu disebut pupuhnya. Pernah ngadangu naon anu disebut pupuh? Nya, pasti hidup di SD atau napi di Nusanesna pernah ngadangunya anu disebut pupuh. Sisi sadayana, ayeuna urang pedar naon sih guguritan teh? Guguritan nyaeta karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Teu kan pupuhnya, sorry bugil terus kulantaran teu panjang biasa mah ditulisna ngan dina hiji pupuh. Tah, henteu gonta-ganti pupuh cara wawacan. Kulantaran ditulis dina wangun pupuh nya pangtuna tah dina guguritan mah aya patokanana ya. Sabab pupuh mah aya patokanana. Naon patokan pupuh? Aya nu pernah ngadangu? Aya nu terang? Jadi patokan pupuh teh aya nu disebut guru lagu jeung guru wilangan. Tah siswa-siswi sadayana pernah sanes guru bahasa Sundanya, tapi guru lagu jeung guru wilangan. Terus dina pupuh oge aya anu disebut jumlah pada lisannya dina sapadana. Naon pada teh? Pada teh bait dina bahasa Indonesia mah. Ari pada lisan naon? Pada lisan mah eta teh jajar atawa baris upama dina bahasa Indonesia. Tah ayeuna urang medar heula ngeunaan patokan dina pupuh. Aya nu disebut guru lagu. Naon sih nu disebut guru lagu? Guru lagu teh nyaeta sora tungtung dina unggal pada lisan atawa jajar. Tinggalnya dina layar oge aya. Ari guru wilangan naon? Tah guru wilangan mah nyaeta jumlah engang. Naon coba anu disebut engang? Engang teh suku kata. Jumlah engang dina unggal pada lisan atau dina unggal jajar atau barisnya. Nah, siswa-siswi sadayana urang moal bisa ngembangkeun guguritan upama henteu apal kana pupuh. Katut patokan-patokanana. Jadi hidupnya upama dina guguritan mah kan aya patokan tah. Aya guru lagu jeung guru wilangan, jadi aya rumusna. Tah, siswa-siswi sadayana kukituna urang medar heula ngeunaan pupuh samemeh urang nulis guguritannya. Pupuh aya sabaraha? Kantos panyitanya di kelas 7 atau di SD-nya. Di SD kantos ngadangu pupuh. Nya pupuh teh jumlahna aya 17 ya. Urang pedar ya hiji-hiji. Sekalian sareng watek aja guru lagu guru wilangannya, guru wilanganna. Anu kahiji aya kinanti pasti paling hafalnya udah kletik bisa ngapung. Nah. Watakna kumaha ari kinanti? Kinanti mah ngagambarkeun rasa nganti-nganti atawa kahariwang atawa kanyaah. Guru wilanganana jeung guru laguna 8 jadi jajaran kahiji ye aya 8 ngang tungtung suarana nya atawa guru laguna vokal terakhir ya, vokal terakhir anu dihitungna. Terus 8 8 i 8 a 8 i 8 a 8 i. Jadi aya sabaraha pada lisan? Aya genep pada lisan dina pupuh kinanti. Diingetkeun. Anu kadua aya anu disebut sinom. Watakna kumaha sinom? Watakna ngagambarkeun rasa gumbira atawa rasa nyaah. Naon guru wilanganna? Kada hilang. Guru wilangan jumlah engan, guru lagu tungtung soranana nya. Guru wilangan jeung guru laguna hidup tiasa ninggal di dieu aya 8A. Ya, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I sareng 12A. Naon sih Bu angka-angka eta nu disebut guru wilangan, jumlah engang dina sapada lisan. Sedengkeun anu AI, IU eta disebutna guru lagu, panungtung sora dina unggal pada lisanna nya. Tah siswa-siswi sadayana urang lajengkeun masih seueur nya.
Nembe nu katilu aya nu disebut asmarandana. Watakna kumaha asmarandana? Ngagambarkeun ngaranna ge asmarannya berarti geunang asmara, cinta atau rasanya ya. Guru bilangan jeung guru laguna 8I, 8A, 8E atau 8O, 8A, 7A, 8U sareng 8A. Ka atasnya. Jadi eta patokanana. Mun ibu abdi teu ngartos eta patokanana eta teh 8I, 8A, 8E. Nah, eta teh nu disebutna guru lagu jeung guru bilangan dina pupuh. Anu kaopat aya dangdang gula. Sanes gula beureum, sanes gula bodasnya. Dangdang gula ngaran hiji pupuh eta teh. Watakna kumaha? Watakna ngagambarkeun katentreman, kaendahan, rasa waas, keagungan atawa kabagjaan gitu, kabungahan, kebagjaan gitu nya. Nah, kumaha guru lagu jeung guru wilanganana dina pupuh dangdang gula ya. Dina pupuh dangdang gula hidup tiasa ninggal aya jajaran kahiji 10I, jajaran kadua 10A, jajaran kateluna 8E atau 8O, jajaran kaopatna 7U, jajaran kalimana 8I, terus aya 7A, 6U, 8A, 12I sareng 7A. Jadi asa sabaraha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aya 10 pada lisan atau 10 jajar. Ayeuna tadi kan sekar ageng yeuh anu sering ditembang-tembangkeun nya KSAD biasana disingkat. Kinanti sinom asmarandana dangdang gula. Ta ayeuna anu jarang yeuh aya nu disebut sekar alit istilahna teh nya. Tak alit teh berarti leutik berarti jarang gitu nya. Anu kalima ya aya nu disebut pucung nya. Pucung watakna kumaha pupuh pucung? Ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa kakeheul lantaran teu satuju dina hatena aya hal anu teu satuju kitu nya. Guru wilangan jeung guru laguna kumaha? Tiasa ninggal hidup dina layar 12U, 6A, 8E atawa O, 12A. Berarti yang sabaraha jajarnya? Ngan hiji, 2, 3, 4 jajar. Nah, siswa-siswi sadayana kitu nya. Ayeuna urang lajengkeun nomor 6 aya wirangrong. Tuh, tina kecap nungging saya kecap-kecap wirang, berarti wirang teh era gitu nya. Ngagambarkeun naon watakna? Watakna ngagambarkeun kawiwirangan nya. Ya, katinggal tina judul pupuh naon ge nya. Guru lagu sareng guru wilanganana kumaha? Dina pupuh wirangrong, wirangrong. Anu kahiji 8I, 8O, 8U, 8I, 8A, 8A. Jadi eta patokanana atawa rumusna. Jantung sanes dina matematika we nya ya rumus dina bahasa Sunda oke aya rumusna. Anu katujuh ayeuna, anu katujuh aya nu disebut maskumambang. Maskumambang watakna kumaha? Ngagambarkeun kanalangsaannya sedih gitu. Pokoknya hal-hal anu sedih gitulah. Nyeri hati gitu nya seperti itu. Kanalangsaan sedih nyeri hati nya. Naon sih guru lagu sareng guru wilanganana nya dina pupuh maskumambang. Mangga tiasa ninggal dina layar. Aya 12I, 6A, 8I, 8A. Eta nya pupuh maskumambang. Kadalapan aya pupuh ledrang. Watakna ngagambarkeun rasa banyol maksudna mah nyindiran gitu nya. Guru wilangan jeung guru laguna nyeta 10I. 4A aya 2 kali. 8I sareng 12A. Tah ibu ieu resep ya. Pupuh balakbak. Nomor 8 ya. Nomor 8 aya pupuh balakbak. Watakna ngagambarkeun heureuy atawa banyol. Aya monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel. Tanya sora ibu ngapas-pasan. Tah guru wilanganana ieu pondok tapi resep gitu nya. Resep teh gitu.
Guru wilangan jeung guru laguna aya 15E, 15E, 15E tuh. Ngan tilu pada lisan. Tapi panjang. Aya monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel gitu tah. Jadi dihitungnya nanti guru bilangan anak. Anu ka-10 aya anu disebut magatru. Naon sih nu disebut magatru? Watakna ngagambarkeun rasa kasedih, handeueul kana paripolah sorangan atawa pemamatahannya asina teh. Jadi aya rasa sedih atawa handeueul kana paripolah sorangan atawa asina teh mamatahan. Guru wilangan jeung guru laguna hidup tiasa ninggal dina layar 11U, 8I, 8U, 8I sareng 8O. Anu salajengna nya nu saterusna nyaeta pupuh lambang. Lambang. Ya, pupuh lambang masih watakna pupuh lambang. Pupuh lambang watakna samodel kieu ngagambarkeun banyo nya, tapi banyo anu ngandung hal nu kudu dipikirkeun. Jadi lain sabanyol-banyolna. Jadi banyo anu wilangan jeung guru laguna kesertinggal 8A, 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 A, berarti tungtung sorangan teh sadayana kudu A gitu nya. Nomor nu ka-12 aya nu disebut pupuh juru demung. Juru demung watakna kumaha sih juru demung teh? Jadi ngagambarkeun nya juru demung mah ngagambarkeun rasa bingung, kasusah gitu nya. Karena naon nu kudu dilakukeun. Jadi mencet budak zaman ayeuna mah lagi gegana gitunya gelisah galau merana. Sapertos kitu. Ya karena sisa-sisa sadayana. Jadi pupuh juru demung itu gegana we. Jadi keur bingung, susah gitu. Naon sih nu kudu dilakukeun kan gitu nya. Tah ya guru lagu jeung guru bilanganana 8A, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Aliha genep pada lisan. Nah, pada lisan teh diulang jar atawa baris. Anu ka-13 pupuh gurisa. Kade hilap sanes gurita, tapi gurisa nya, gurisa. Watakna kumaha sih gurisa? Gurisa mah ngagambarkeun jalma anu keur ngalamun atawa malaweung gitu nya. Asok ngalamun. Kudu nembangkeun pupuh gurisanya pamisot ngalamun. Jadi guru wilanganana jeung guru laguna nyata 8A, 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 8A. Jadi sadayana 8A sadayananya. Jadi ya sabaraha jajar, sabaraha pada lisan? 1 2 3 4 5 6 7 aya 8 nya. Jajaran aya 8, ngang aya 8, purwakantina tanapi guru laguna A sadayana. Nah, anu ka-14 aya nu disebut gambuh. Tah ieu kade salahnya sanes gambus. Sanes kambuh deh nya, tapi gambuh. Pupuh gambuh watakna kumaha ngagambarkeun rasa kasedih, ieu mah nya kasusah atawa nyeri. Sakitnya tuh di sini gitu nya. Eta tah kudu nyanyi nganembangkeun pupuh gambuh. Guru wilanganana mangga tiasa ditinggal dina layar. Aya 7U, 10U, 12I, 8U sareng 8O. Tilu deui. Aya nu disebut pupuh mijil, sanes bijil tapi mijil, MIJIL, mijil nya. Watakna kumaha? Watakna ngagambarkeun rasa kasedih, hampir miripnya sama tadi. Kasedih tapi loba harapan gitu nya. Terus guru bilanganana sareng guru laguna nyata dina pupuh mijil, MIJIL, mijil 10I, genep O, 10E, 10I, genep I sareng genep U. Berjajar genepnya. Ya genep jajar. Anu ka-11 aya nu disebut pupuh pangkur. Pangkur nya. Dihilap. Watakna kumaha sih pupuh pangkur? Ngagambarkeun rasa ambek anu aya dina jero hate.
ya, atau yang harapan ya, atau yang harapan tugas anu berat. Jadi ambek tapi yang mati dina jero hatenya. Terus yang harapan tugas anu berat. Guru wilanganana ujung guru laguna nyata dina pupuh pangkur ya. 8A, 11I, 8U, 7A, 12U, 8A sareng 8I. Tah, ayeuna nomor anu pamungkas, anu terakhir naon disebutna pupuh durma. Durma. Watakna kumaha pupuh durma? Ya. Jadi pupuh durma ngagambarkeun rasa ambek nya. Gede hate kitu nya atawa sumangat kitu nya dina pupuh durma ya. Watakna seperti kitu nya. Guru wilanganana dina pupuh durma jeung guru laguna sabaraha ya, guru wilangan jeung guru laguna aya 12A, 7U, genep A, 7A, 8I, 5A sareng 7I. Tah siswa-siswi sadayana eta aya sabaraha? Aya 17 pupuh. Aya nu disebut sekar ageng, aya nu disebut sekar alit. Nu disebut sekar ageng nyaeta KSAD, kinanti sinom asmarandana sareng dangdang gula. Anu sekar alit sesananya ngakurangi. Ayeuna urang tinggal heulanya contoh dina pupuh mijil. Urang tinggal ieu pupuh mijil. Kumaha cara ngarucapna nya? Guru wilangan jeung guru laguna kumaha tah? Sifat jalma adat masing-masing 10I nya. Sifat jalma adat masing-masing 10I. Ina ti mana tina ing. Nu rajin nu gatol genep O. Nu balabah someyah dareh deh 10E. Wijaksana tulaten gumati 10I. Lantip amis budi genep I. Ampuh lungguh timpuh genep O. Jadi eta cara ngurekeunana tanapi ngarucat dina pupuhnya tiasa lamun hidup langsung diajar sareng ibu mah pasti terus tiasa nya. Jadi dina materi di kelas 7 oge urang tos diajar vokal sareng konsonannya. Tah, sacaan hidup nulis guguritan yang ke latihan. Ayeuna perhatikan heula video contoh guguritan make pupuh kinanti. Mangga wilujeng nyaksen. Jauh eta jauh meuni amis di daharna ku si Eka na meuni si Iman teu kabagian tungtung nasi Iman ceuri. Siswa-siswi sadayana tadi hidup terus merhatikannya ya videona. Ayeuna urang diajar yuk, urang diajar nulis guguritan. Kumaha sih cara nulis guguritan teh nya? Urang pernah lah guguritan teh nyata karangan diwangun ku pupuh teh nya. Tangtu wae upama hidup rek nyeun guguritan kudu apal heula nya kana patokan pupuhna. Tadi kan ibu terus dipedar ya patokan pupuhna nya aya 17. Hidup bade manah wae mangga. Nya, bade pupuh anu hidup resep mangga atau mana wae lah anu tiasa mangga. Di dieu aya contoh heula latihan nu gampang we nya pupuh mijil. Tadi rumusna kumaha? Atanapi patokan-patokanana. Ieu aya pupuh anu gampang pisan. Carana hidup nataan parabot dapur nya perlengkapan dapur. Tah, dihandapna kae pilihanana nya di dieu di ginggirna atanapi dihandapna ya di gigirna ya pilihanana. Hidup tinggal ngalebet-lebetkeun kana titik-titik anu kosong. Jadi ya kalimatnya rupa-rupa parabot dapur di mana? Tinggal pilih cocokkeun ka dieu gitu. Wadah sangu nya eta naon ngaranna titik-titik-titik. Paranti nyangu ngaranna titik-titik-titik. Tapi di dieu kan teu saya pilihanana.
tah hidup teh kudu nyaluyukeun kana guru laguna tungtung sora sareng guru wilanganana nya pupuh mijil naon. Tadi kan dijelasinnya ku Ibu Saacana. Watek sareng guru lagu sareng guru wilanganana. Uparanti dahar nyata titik-titik-titik areata titik-titik wadah titik-titik tangtung nya. Teta latihan anu kahijina hidup ngalongkepan heula guguritan anu kosong nataan parabot dapur. Seperti situnya. Nah, upami tadi anu tadi mah anu contoh anu tadi video mah eta pupuh kinanti ngarang di kelas. Maksud mengajar midamel sasarengan guguritan gitu nya. Nah, kumaha siswa-siswi sadayana tiasa ngasian nu tadi pupuh mijil. Tiasa? Gampil kan? Aya pilihanna tinggal ngalebet-lebetkeun kok. Gampil anu kitu mah nya. Tah ayeuna tugas anu kaduana yeuh. Ai tadi mah kan latihan ukur ngalebet-lebetkeun nya kekecapanana. Dumasar kana patokan pupuh mijil. Tah ayeuna hidup tugas anu kaduana nyaeta nyieun sorangan guguritan. Pupuhna anu babari wae. Nah, bade naon? Pupuhna anu babari wae nyaeta kinanti. Genep jajarnya udah letik bisa ngapung 8U tuh jajaran kahijina berarti 8U. Tah upami tos rengse terus ku hidup ditembangkeun direkam dikirim ka ibu. Upami bingung contohna sapersa anu tadi nu video anu tadi contohna nyaeta pupuh kinanti. Kumaha siswa-siswi sadayana dugi ka dieu ngartos penjelasan ti ibu nya. Mudah-mudahan hidup ngartosnya anu teu ngartos tiasa japri. Kabaya upami murid-murid punya upami hidup di sekolah-sekolah nu sanes mengataroskeun ka guru masing-masingnya. Si sadayana sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna, mudah-mudahan hidup ngartos kana materina kada hilap pancena dipidamel. Sakitu wae tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.